Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka ayeuna Bapak sejak babalik pikir nyanuhun we nu aya perkawis nu parantos mah tong dianggo emutan teuing mung supados dianggo eunteng kanggo kapayuna. Ayeuna mah tos wae urang putus dugi ka dieu pasendatan urang gentos ku kawargian walon gumilar dari anaker. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Nuhun Ujang. Kaweningan manah Ujang ku Bapak ditampi teu dihandap-handap. Paripaos ti luhur sausap rambut, dihandap sausap dampal. Katampi dunya akhirat. Mung perkawis si Gobang kumaha salajengna dihenteu oge manehna nu janten bibit rurujit indung rurusuh teh ngadu-ngadu raja wisuna ngaliarkeun tales ateul ngabengkahkeun sasama manusa ku jalan fitnah. Perkawis nu aya sangkut pautna sareng Bapak teu langkung Bapak eta mah mung satiasa dibeberes kalawan lemah lembut. Nanging perkawis kajahatanana ka umum eta mah taangtos. Jadi bagian abdi satungtung manehna tetep jadi alat tuan kawasa sareng ngarugikeun ka rakyat alit. Ku abdi tetep bari sanghareupan kalawan sawajarna. Ceuk Gumilar tandes. Upami kawedian ku Ujang sakantenan pasrahkeun bae ka Bapak. Da percuma gaduh murid oge matak nyerahkeun bungkul. Bade diwarah tuman. Nya kanggo abdi mah langkung atoh we Pak. Sakumaha manehanana basangkal oge nyepiraku teu bade nurut kanu janten guru mah. Sabejad-bejad moralna manehna teh pan jelema moal sapertos satu hewan. Ayeuna mah urang pada bubar heula we. Sawios enjing pageto urang patotoskeun deui. Margi ieu geuning kasumpingan kupun aki bilih aya kaperyogianana. Tebih-tebih cicipacing angkat ka dieu. Sae Ujang. Bapak sejak numutkeun kumaha pisaeunana anak. Ceuk pamajid nu ayeuna mah geus lindeuk naker. Jago garung teh teu burung we, tapak deku, eleh jajaten katut wewesen, tunduk taluk tanpa syarat.
Corat, kaula ayeuna rek balik. Andika mah teu kudu milu. Ngan lamun kaula perlu ku bantuan Andika, tangtu kaula bakal ngabejaan. Ceuk Gumilar nyarita ka maungna. Si Corat ngagaur, ngaheueuhan. Sorana handaruan matak seber. Nu araya di dinya eueuh nu teu ngejat ti babaranting mundur ka tukang. Komo si Rawun mah mani ngaceleng bakating kureuwas jeung sieun. Ngan Gumilar sorangan nu masih keneh tetep dina tempatna teh. Heueuh, kitu we eta mah Colat. Heg atuh gerang ngampih ka itu. Kaula ayeuna rek balik. Gaur deui. Si Colat disada, gerlat, gleng luncat ka nu bala. Gorbas, tukangan rungkun manja. Pagedai. Katempo awakna nu lampanyat coreleng teh nonggongan. Nepi kana batu gede, malik deui asup ka guhana. Pamajid sanggeus sasalaman jeung sarerea. Leos deui we manehna mah indit ngajugjug lemurna. Gumilar sabatur-batur nya kitu keneh ngabring marudun pairing-iring. Gumilar pang tukangna ngarendeng jeung Nyi Arum. Anu kawasna sungkan papisah sieun ditinggalkeun deui. Sadatangna ka lembur Aki Sidik, Gumilar katut mangsal hapi nyarimpang heula ka imahna Aki Sidik. Peuting eta rek ngadon ngendong we di dinya. Lantaran Aki Sidik geus kacida ngarasa sonona ka mangsal hapi. Aya ngobrol nulih panjang, pikeun nyacapkeun di kasonoan. Aya puluhna taun tepat tepung, kapareng bisa kaparanggih deui. Rombongan Kiraksa mah kebat we muru bedengna. Sanajan lelempangna sasat ngajejempe, tapi kaayaan hatena mah bisa diteguh di paparah. Yen kabeh oge eueuh nu teu ditapuk ku kagumbiraan nu pohara. Tina ngingetkeun moal lila deui oge dikontrakan bakal aman. Si Gobang teh moal ngalakukeun kajahatan deui. Sajabana bakal diberantas ku Gumilar. Pamajid oge ayeuna mah moal cicingeun, moal ngantep kana kalakuan muridna nu matak ngarugikeun karahayat leutik. Sadatangna ka bedeng, teu loba deui dongeng. Tiluanana terus we merenahkeun maneh ngareureuhkeun kacape, urut bieu lumaku lain deukeut-deukeut lalakon. Ngan Nyi Arum nu teu bisa ujug-ujug greup sare teh. Salila manehna ngadon ngaherang nyenang. Lelembutanana anteng nyipta adeg-adeg buah hatena. Tempo-tempo belenyeh seuri sorangan kapi asem ku kalakuanana. Horeng si mana horeng, si Belang teh geuningan wijana. Jadi mun manehna ti heula katalanjuran mikeun hate ka si Belang. Meureun ayeuna teh tara teuing gegetuna sarta ngarasa wirangna. Pauhinya kitu keneh. Datang-datang gubrag wae. Teu sirikna ninggangkeun maneh kana pangsarean. Pogo di jalan keneh oge geus lelenggutan ngarasa tunuh. Sajroning lelenyapan teh hatena mah teu wudu make hayang seuri sagala. Ari ras ku wijana boga cocoan teh bet teu parok jeung batur. Kutina parna-parnana jadi pikiran. Nepi kakabawakeun impi sagala. Manehna mindeng ti buburanjat bari walah wah weuleuh-weuh. Dina tungtungna diledotan ku si Colat. Ngan mangsal hapi Gumilar jeung Aki Sidik. Tiluanana teu buru-buru sarare. Kalah ngobrol we pogot naker. Bakuna mah nanggap lalakon Gumilar. Sajroning ngadu jajaten jeung Pamajid. Kabeh didongengkeun. Ditetek tayan kaliwat. Ti mimiti prung nepi ka sumerahna. Sasat bisa peruhna teh tina ku bawaning hantem diteungeulan ku caritaan-caritaan anu nginsapkeun kana kakaliruan dirina. Tamat Gumilar ngadongeng, dar ditumbu ku mangsal hapi, nyaritakeun lalampahanana
pangna manehna anjog ka Miramare. Sanyana mah nganter bapana Gumilar, dumeh geus kacida ngarasasonona kanu jadi anak. Ngan hanya kal Gumilar teu kasampak. Turug-turug bapana teh teu pupulih heula kanu di imah. Nya kapaksa we balik deui. Tapi manehna ninggalkeun talatah. Yen upama Gumilar geus datang deui, kudu buru-buru dibawa ka Garut. Tapi ku bangsal Hapi teu disebutkeun yen nu datang teh Asmita. Pamikirna teu dibejakeun ge moal matakna naon. Lantaran Gumilarna sorangan memang geus pohon-pohon acan. Kumaha rupana Kiparta nu nepi ka ayeuna masih keneh dianggap bapa tegesna. Jadi upama Jol diakukeun ka Asmita teh moal aya kasulitan naon-naon. Ngan perlu ari ngaranna mah kudu dibejakeun ti ayeuna keneh supaya engke ulah kaget. Watos teuing Abah Ata nahaja tebih-tebih nyampak jana teu aya. Padahal antosan we nya ulah kapalang sabar. Ceuk Gumilar handeueul naker. Nya puguh mun bebeja heula mah ka mah hideep. Ngan lantaran ieu mah puguh teu diajam ti tadina. Upama seug ngamplang teh pasti we bakal ngabarubahkeun ka sararea. Walon mangsal Hapi teu leh neuteup beungeut incuna. Beuki tetela ayeuna mah geuretan beungeutna namleg ka bapana. Ngan eta irung jeung panon ngala ka indungna Nyi Esi. Nah, ieu we Aki jana teh tos teu kinten sonona malah rupina ge hilap deui. Siga saha Abah Ata sareng Mak Mimi teh? Nya siga hidup teu dipikeun sasir. Komo rigigna mah. Abah teh nyepos we hidup. Ngan ngaranna Abah teh lain Ata atawa Parta, tapi Asmita. Atuh ngaran mah hidup teh lain Mak Mimi, tapi Mak Esi. Malah ngaran hidup sorangan sanyana mah lain Wijana, tapi Gumilar. Ceuk mangsal Hapi ati-ati naker nyaritana. Piraku deui Aki. Da saemut jana mah jenengan Abah teh Parta. Oge emak jenenganana Mimi. Atuh jana nya kitu keneh teu gentos-gentos. Malih emut keneh nuju arulin sareng rencangan. Nu nyebat teh sadana oge jana. Wijana. Tembal Gumilar kaget. Nyatang tuh moal inget. Da dilandina teh keur hidup leutik keneh. Mangsal Hapi ngajelaskeun. Nya panginten aya margina eta teh Aki. Nya puguh we. Lantaranana mah bo Aki, bo bapa hidup teh diancam ku Lurah Barja. Dumeh manehna mikah hayang ka indung hidup. Malah Aki jeung Abah mah kungsi ngalaman diberok sagala. Lantaran dipitnah ku si Barja. Kebon jeung huma Aki diabel ku si Babah Gondok komplotanana si Barja keneh. Indung hidup kapaksa abur-aburan nyingkahan pibalaieun. Harita mah hidup teh leutik keneh pisan. Kakarage pinter leumpang. Nya ieu pisan sababna nu matak sararea ganti ngaran. Ayeuna mah dibejakeun so teh dumeh hidup geus dewasa. Atuh si Barjana oge geus teu jadi lurah deui. Ngan si Babah Gondok nu masih keneh noko nangka pait. Mangsal Hapi sabisa-bisa mere katerangan nu bakal bisa ditarima ku incuna. Nya bener jahat si Barja teh. Tadi si Babah Gondok nya kurang ajar bener. Dupi ayeuna masih keneh kitu Aki. Tanah teh acan dipulangkeun. Gumilar beungeutna
ngadadak ngembang wera. Cacak mun deket mah eta dua jelema teh tangtu dijorag. Ari ras kanyerian nu kalakonan ku kolot-kolotna baheula. Nya masih keneh. Puguh ku aki oge can diuruskeun. Can diuruskeun bener. Di lembur ayeuna aya bapa hidup. Tapi da teu nyahoun alatanana. Nya teu bisa naon. Jahat bener jelema teh. Engke mah kedah digugat aki, ulah diantep. Keukeuh teu mikeun urang uruskeun we ka desa. Cenah ngajakan ribut. Sawios jana bagianana. Gumilar nyaritana pinuh ku nafsu. Da boh di mana boh di meuni ge. Nu jarahat mah ngan matak ngariweuhkeun wungkul. Memang perlu digugat mah. Tapi sabisa-bisa kudu make jalan wajar. Ulah ku kakerasan. Satungtung bisa keneh digunakeun jalan lemes. Ceuk aki sidik nuti tadi gawena teh ngan nyaksian. Ayeuna manehna milu nemrong. Ayeuna mandik teh bisa mampatahan gedingnya. Tapi baheula mah boro-boro. Boro-boro bisa mampatahan. Apa di papatahan oge sok ngambak geuning. Ceuk Mangsal Hapi ngungkap riwayat baheula. Nyaeta nu matak ayeuna mapatahan oge karasa. Jadi jelema bengal teh susah hirup. Jadi jelema hayang meunang sorangan. Tara boga batur. Apan jalma hirup mah kudu rea batur. Walon aki sidik nyerengeh. Kutan aki teh kapungkur mah bengal. Gumilar nanya kaget. Moal aya bangsana bengal dugal teh dibeakeun ku sorangan. Kabeh bebaturan saguru tara ieu aya nu daek mapatahan, da tara digugu. Ngan kidarga anu teu boleh sok ngagelendut bae teh. Bubuhan kolot teu naker manehna mah. Mangsal Hapi mere katerangan. Nya bener. Kidarga mah koloteun. Jeung sabarna deui. Sakitu papatahna tara digugu oge. Teu boleh we ngagelendut teh kabosen. Di cigas di keneh manehna tempi. Aki sidik tungtungna mah nanyakeun kidarga batur sapagurona baheula. Nya anger we di ditu. Malah ngamuridkeun sagala. Kaimpungan ti mana meuni. Walon Mangsal Hapi. Nya pantes manehna mah da aya bakat ngajar. Sabar pokona mah jeung leukeun we deui. Upama urang-urang mah nyeun paguron moal awet murid da tara sabaran. Sakalian manggih nu balat teh pan beureun teh disepak mah. Aki sidik bari nyerengeh ka Mangsal Hapi. Sanes dupi bengal teh bengal ka istri. Gumilar penasaran. Lain. Kawe mah tara ieu aya nu barang geureuh. Da puguh kabeh ge pada beuki. Ieu mah bengal aduan. Sok mecakeun pangabisa ka nu sejen. Ka sejen paguron. Lain sakali dua kali aki teh nepi ka nimbulkeun mumusuhan. Malah aki oge mineng kabawa ribut teu puguh. Komo basa baheula keur ngigelan rongeng teh. Kini teh awak naker. Nepi ka aki duaan teh deurna ribut. Meh-mehan cilaka lantaran dihurup ku tujuhan. Untung we kaburu datang kidarga jeung babaturan nu sejen. Ceuk Mangsal Hapi ngadongengkeun jaman keur ngora. Empi mah ari taeun teh sok kateterusan. Coret tah lebah dinyana mah. Ceuk aki sidik bari nyerengeh. Rusras ka jaman baheula. Malah lila-lila mah
make ditungtungan ku canindak-dak sagala. Lantaran ti antara pengalaman baheula zaman keur ngora teh aya hiji kejadian anu nepi ka ayeuna oge teu poho-poho keukeuh ngagaris dina hatena. Rusiah naon nu dikandung ku Aki Sidik kaharep tang tu bakal kabuka. Cag urang tunda heula. Ayeuna mah urang nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Kanca dangu sadayana. Kolebat. Sabrehan mah siga haseup kokolebatan katebak angin bakating ku gancang-gancangna. Tapi ari disidik-sidik mah tetela rigigna manusa nu dangdanana sing sarabodas ngagaya bag make jubah oge nu warna bodas. Pamajid lumangsa sareupna kakara kaluar ti imahna kebat lumakuna muru ka kontrakan. Maksudna rek manggihan si Gobang di tempat padumukanana hiji imah nu mencil teu jauh ti wawangunan pabrik. Nah aja meunang merenahkeun tuan kawasa. Potonganna teu beda we ti bedeng ngan rada gede. Nu ngeusianana ngan tiluan nu matuh mah. Manehna si Kuye jeung si Bandi kapercayaan tuan kawasa nu minangka pang kadeheusna kawantu jelema dikukut. Eukeur mah henteu sabongbrong puguh lain jelema nu salancar pamajid teh. Turug-turug lumakuna lolobana motong kompas kajeun tarahal supaya leuwih deukeut wanci magrib geus nepi ka jero kontrak. Kuncung-kuncung teh pamajid muru ka imahna si Gobang. Anu kabeneran harita teh keur ngarumpul jeung batur-baturna nu sejen. Sajabana tinu geus matuh. Katempo di Manor Kemet jeung Manor Iding. Malah aya deui duaan. Nyaeta babaturanana si Gobang keur waktu di pangumbaraan. Ngaranna Jamian jeung Piong. Dua tokoh ujung kulon nu geus kabentar bisa ulin maen po. Maher ilmu pakarangna sarta ahli ujungan. Siri gebug ku popongkol hoe paliat-liat kulit patias-tias tulang. Nu daratangna teh ngahaja nepungan si Gobang. Eukeur mah boga rasa ka murid turug-turug geus teu ngeunah dumeh asa ditincak hulu. Kumalancang wani ngadu dombakeun ka guru. Sadatangna teu bewak rama deui. Gebrai panto imah dibukakeun setengah dijejak ti luar. Teu wudu nu di jero imah teh ting gurubug rareuwaseun. Ret kalawang geus ngajega pamajid. Panonna muncereng hurung neuteup ka si Gobang. Pak Guru, mangga calik. Cek si Gobang neger-neger maneh. Geus apal deui ka guruna yen keur ngambek. Moal salah deui tang tu tina perkara nu aya hubunganana jeung si Belang. Gobang. Pamajid nyentak teu malire kana pangakuna si Gobang. Lutunya hadenya kitu si lain malas budi kanu jadi guru teh ha? Naon teh Pak Guru? Teu kahartos. Si Gobang mayok-yok pinuh kasieun. Geus asa jelebet we manehna dicabok ku guruna. Montong api-api si lain ha? Teu rumasa si lain geus ngadukeun dewek ha? Teu rumaos Pak Guru. Ulah percanten lah kanu ngadu-ngadu. Eta teh fitnah nu maksudna mah bade ngabengkahkeun. Si Gobang mungkir pikeun nyalametkeun dirina.
Wah deui jalan salianti kudu ngangles satakar kebek. Memang manehna surti ka mana loyongna caritaan Pamajid. Nah tebet cileureun aya guru beurang diadukeun ku murid. Si Piong milu nemrong ngarasa teu ngeunah. Dumeh nu anyar datang teh jol-jol ngagantawang we ngambek. Teu pisan ngajenan ka semah-semahna. Najan si Piong ngarti yen eta jelema teh guru sobatna. Ai. Saha andika teh pipiluan kana urusan batur. Ieu teh urusan kaula jeung murid kaula. Andika teu perlu usil, ngarti? Pamajid malik muncereng ka si Piong. Ngarasa teu ngeunah disebut guru cileureun ku jalma nu anyar pinanggih. Teu da teh gugur teh angin datang-datang teh jol ngambek. Sopan saeutik mah. Kapan ieu teh keur aya semah. Si Piong nembah ngarasa teu ngeunah teu diajenan. Masa bodo deuleu. Rek semah rek lain teu jadi soal. Pokona ieu urusan kaula jeung manehna. Saeutik oge andika aya hak pipilueun. Pamajid nafsuna teu kaampeuh. Nyeeng petalakuna ieu jelema kawas rek mangmeunangkeun ka si Gobang. Nya tapi kaula sobatna. Kaula ge moal cicing nangkep tuur. Lamun sobat kaula aya nu ngahina deungeun. Ngarti nun. Si Piong nambalan nembongkeun lelewa pika sebeleun. Jadi maksud andika? Pamajid nanya kawas ham-ham. Nya bakal jadi lawan andika we. Nah aya berat-berat teuing. Catur we guru. Tapi bodoh alah manan kanyut kundang. Setan sia. Pamajid bener-bener nafsuna geus teu bisa dikadalian deui. Nampa panghina ti jelema andar-andar. Bareng jeung kecap panyarekan beurepna ge ngahiuk rek ninggang cukang irung nu culangung. Bodo-bodo oge geuning nya, beurepna mah keren aker. Anu nyakal we si Piong mah lain budak bau jari ngao. Si Piong bari kesit ngagiwarkeun panonjok Pamajid. Ya bener bangkar waras ya. Tacan nyaho ketakna si Majid ha. Pamajid ngaheumbatkeun deui panonjokna. Hatena ayeuna beuki ngentab asa dicook ku budak satepak. Balik-balikanan atah warah baraya. Mata kumitut. Si Piong nakis deui bari luncat ka gigir anu ngajadikeun panonjok Pamajid pos deui. Geus teu kudu dicatur deui. Kumaha ngagugudugna amarah Pamajid. Nyang hareupan lelewa ieu jelema nu ngandung panghinaan ka cida poharana. Eukeur mah ngarasa panas ku caritaanana. Kata mah panonjokna sakitu geus 2 kali teh ngeplos deui. Kalawan teu ngaluarkeun ucap sakecap. Manehna muncereng panon beureum hurung pinuh ku sinar kaceuceub. Suku katuhu ngajengkat sedeng 2 leungeunna ranggah teu jauh tina kelekna. Ciri maneh Pamajid lamun manehna rek ngagunakeun teungeulan nu kacida jahatna jurus gelap ngampar. Hiji teungeulan anu ngaruntuy 7 sakaligus. Anu geus aya 10na ngahakan korban-korban kalawan nu teu bisa ditulungan deui. Bari ngagero badan Pamajid ngolebat, teu bisa katuturkeun ku panenjo. Kajadianana teu kira-kira hebatna. Memeh si Piong sadar kana naon-naon bakal kajadian. Manehna geus ngecedak manten nang karak bengkang, bari utah uger ngaluarkeun getih hirup. Lantaran dadana beunang katotog ku peureup Pamajid anu teu kanyahoan datangna. Cacakan eta teh karek ku hiji teungeulan, komo lamun ceuk ku 7 sakaligus. Coba sia Garabudi lamun nya sia jago. Ceuk Pamajid nangtang si Piong anu keur gogolok-gokan ngutahkeun getih lalambaran. Neula guruna bener-bener ngubar amarah. Si Gobang katut baturna nu opatan nyaeta si Bandi si Kuye.
Manor Kemet jeung Manor Iding. Kabeh nyered ka sisi bilik. Ngadeukeutan Panto, kawasna marek malabur. Ngan Jamian nu katempona tetep tenang teh. Mireungeuh gerakan pamajid nu sakitu hebatna teh, manehna neuteub seukeut teu ngicep-ngicep. Jadok sia Gobang, montong mantong ari hayang tegeheng mah. Pamajid nyorowok deui ngancam si Gobang nu geus kanyahoan rek mabur. Si Piong harita geus eureun utah-utahanana, uniang hudang. Lain ge jaga ujung kulon, ari kudu terus ngajoprak mah. Najan bener tenggelan gelak ngampar teh, karasana asa pasiksak awak. Manehna masih keneh tahan, jumarig jeug nangtung deui. Hal ieu lain deui kagetna pikeun pamajid mah. Geus tegwe dina hatena, yen ieu jelema teh bener-bener tangguh kuat. Cek saha aing bikang Majid. Ayo keterukeun pangarti sia teh. Ku aing moal burung diladenan. Si Piong kalah nantang. Teu ditangtang oge. Memang pamajid geus boga niat rek terus ngayakeun panarajang. Lantaran hatena beuki ngentab neuleuh nu jadi lawana. Anu bener-bener kuat nadah teunggelan saktina. Bari ngagero deui pamajid ngolebat ningkatkeun daya panarajangna nu leuwih hebat. Tapi si Piong nu sakali ge geus cukup ngasaan kumaha nyerina ku teunggelan musuhna. Sanajan keur manehna mah teu matak-mateni. Pubuhan geus cukup ngawasa ilmu batu karang nu kacida diandalkeunana. Tapi ari kudu ngarasa ngadua kalian mah ge heula. Kalawan tapi si Piong ngagunakeun gerakan kolecer muih dina ulin padingdang. Anu memang susah ditembusna. Calianti leungeun duanana muih. Oge sukuna baris ngancam musuhna nu wani-wani narajang. Pamajid ngahuleng sakedapan mikiran kudu kumaha nembusna. Sabab mun ditembus ku jurus madi mah memang sulit. Ras manehna kana jurus katujuh Cimande kalawan ngagunakeun gerakan manuk dada dinyabet. Sakilat blus we asup jalan jero. Sedang leungeun duanana dipake nonyok dada si Piong. Ku jalan kieu si Piong ngaranjug. Teu sangka musuhna bakal mati-matian. Sakaligus ngagunakeun eta gerakan. Barang deg beureup-keuna kana dada nu teu bisa ditakis deui. Si Piong ngalengak. Barang rek jengkat sukuna najong. Geus kerewek manten kulit beuteung si Piong dirames ku pamajid kalawan ngagunakeun semu gunting. Bareng jeung dijewekna kulit beuteungna. Leun katuh pamajid geus habek manten kana beuheungna. Atuh si Piong geus teu bisa walakaya. Manehna ngagerung bari mati ngadeg. Sot dilesotkeun ku pamajid. Gebut we si Piong namru teu empes-empes kapaehan. Teu inget di bumi alam. Awakna geuneuk getih bubungan. Cukup Majid. Kaula gantina pilawaneun Andika. Jamian ngagero. Barang manehna mireungeuh gerakan pamajid siga nu rek ngahanca deui si Piong. Pamajid ngarego malik ka Jamian. Merong pinuh keneh ku nafsu. Diteuteup emet ti luhur nepi ka handap ditaksir ka wanina. Rek pipilueun. Lain di tadi we sakalian, ha? Jadi teu ngalobakeun gawe. Pamajid nyorowok bari murelem. Pantrang royok deuleu urang ujung kulon mah Majid. Jamian na malang pinuh kawani. Ade tah tandaning lalaki tulen. Tapi sebut heula ngaran. Ulah mati tanpa nami. Paeh teu nyebutkeun ngaran. Pamajid nyieun lelewa nu nguntup nguyup. Hatena dir bakal unggul. Elah. Mung takabur teuing Majid. Si Jamian mah moal paeh nyamunikeun ngaran. Anggur geura sambat inung bapa Andika bisi ngajolor modar teu kanyahoan turunanana. Jamian teh eleh gos ngungkulan ketakna nu jadi lawan. Setan alasya. Gampang sesalangap teh. Abong letah tetulangan bibir teu diwengku.
rubuh. Pamajid nyorowok sakilat badana ngolebat narajang lawana kalawan ngagunakeun jurus-jurus andalanana. Moal bisa Majid. Satungtung dunya masih ngadeg mah kaula moal wakarubuh ku Pantar Andika. Jamian luncat ka gigir bari males najong kana iga burung. Tapi Pamajid memang leuwih ti heula geus ngarti kana gerakan nu jadi lawan. Rikat Malik nyerong satekah bolah rek ngarawel suku ngan Jamian oge geus surti moal teu kitu gerakan nu jadi musuhna. Bari narik sukuna manehna ngasupkeun leungeun rek meupeung hulu. Otomatis leungeun Pamajid jadi robah gerakanana. Bari ngagilkeun sirahna manehna nakis ku leungeun sabelah sedang nu sabelah deui ngaheat rek ngarokok genggerong. Jamian teu cileureun rikat manehna ngejat. Leungeun nu tadi rek meupeung hulu ayeuna jadi ganti tujuan rek ngababuk pigeulang. Sedang leungeun nu hiji deui nyempong ti gigir ngancam beuheung nu jadi lawan. Pamajid rikat ngagilak nyalametkeun beuheungna bari nakis ku leungeun kenca. Tapi leungeun katuhu anu tadi rek ngagorok beuheung teu bisa dicegah deui. Pigeulangna kababuk manten. Anu antukna Pamajid ngejat ka tukang bari nyarepeng. Sakitu mah. Hitung-hitung tanah perkenalan Majid. Ulah waka gugup jeung kakarepengan dimain di toel. Jamain mah panas. Wah, ulah waka behat sia Jamain. Dumeh ku aing dibere meunang. Ngajak deuleu supaya si lain ngarasa jadi lalaki. Pamajid ngagero bari ngebelesat narajang lawana ngagunakeun gerakan maung lapar. Tapi Jamian rikat dina gaya mencek ngejat. Sukuna ngahelang rek najeh banget Pamajid. Tapi teu kira-kira ngaranjugna lantaran musuhna ngadadak ngaraneg sarta karasa hiukna angin nyamber punuk. Panajehna teu nepi lantaran Pamajid serong. Jamain ngagentak Malik bari miringkeun badana. Kituna teh bari ngarodon miceun peureup lawan. Sedang leungeun kencana ngaheat rek ngacak iga burung. Tapi Pamajid kalawan babari pisan nyingkahan panarajangna Jamian. Sakilat ngaleungit tina sasaran. Sakilat serong deui bari nyabet beuheung. Jamian rikat Malik ngenca bari ngasupkeun jurus padingdang kahiji sedang sukatuhu ngangsron nutup ruang gerak lawan. An Pamajid teu bisa gampang-gampang ditembus lantaran sakilat manehna ngolebat ka gigir. Atawa tukangeun musuhna. Harita oge ukur katiten kolebatna. Samemehna Jamian bisa ngejat dampal dengan Pamajid geus ngajebrot banten kana pueuh ceuli. Jamian nyolonton tikus ruk lungleng katorekan dedeureun para roek. Manehna katura lengan katiban semu gunting. Anu antukna teu inget di bumi alam. Beungeutna tutung lir di beuleum. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.